Ya, pulang ke kamar mama kasih panjol. Ya perasaan yang biasa banget sepanjang itu membarahan. Kamar kurang marahan. Sampai kelapar can ngejo eta mah. Dia beneran gitu eta bobogohan si Panjul. Ulah bobogohan, jalan teh keneh aing nu gede can bobogohan. Beneran emang lah gede-gede kita laku. Ai si eta ngelunjak anu panggedena. Jod, baru 2 kamaran ayo. Teu nyaho aing ge bisa geus aya nyelamput ka imah. Saya orang tengah sium diu, ulin urang jeung budak ka ditu. Ya. Sih. Aduh, dak. Ada boga-bogoh aing ditikung si Panjul. Nasib. Keng melambil pusing koeng ah. Nyamper budak kitu nya. Hitung-hitung ajak ieu koeng main ludo, bener ah. Budak ah. Aduh, Gusti. Iraha ya yang buka bogoh nanya. Hayang padahal mah doang batur buka kabogoh gitu he. Moal endah hirup ngajomblo bae mah ih. Sabun tereh kabeakna he. Eng mana sabun sinsui geus ipis. Anu gip geus beak, atuh stok eueuh. Lieur kana hulu he. Kumaha ieu nya? Carana buka kabogoh. Manyai nek eleh si budak anu beungeutna doang beungeut tunggul kabeh ih lain budak ih leh aingnya Enggak sah, aing dek jemper usupelan dia. Siapa cicing bae di imah ulah ka mana? Cicing bae nya. Kayak lamun misalkan sering sengaja ke sampai kan aing, dia yang pasti balik melapar. Oh ya, hanya berusupelan. Kamu ini kakak ditampil ini dengan baik ditahan baik. Gimana? Jod geseran belah ti dieu je panas he. Heuh atuh. Yuk. Ituran budaknya. Tangan koeng ah. Woi. Mas ya, jeung carang kejubur ya. Aing. Ada kan anak kadal. Beungeut dia tak dong kadal. Ku aing udah kesel jeung si Elan. Biar nyamper dia ka imah. Dia sok mana mebok men. Seng aing truk manggil dia per seng mah. Aing mah aya bae dia. Aing. Habeh urang ini yuk. Ya urang main ludak urang hiji ya. Ayo asa. Kesel teuing barunya. Ini nonton aing gitu kayak mah. Sugan dia mah nih. Kangen neng ya. Teh mending ah. Hei. Ih dia. Naon? Ayo dia nyinaon di dia murung we bersaing mah kadal moyan. Kesel aing he. Atuh galau bae aing ieu ripuh. Boga-bogoh. Atuh dia mah galau bae aing mah ih ting torek karek teu boga kabogoh bae ge perasa aing mah murung bae ih ting torek. Atuh lain kitu. Sabun aing teh kabeak dia mah ih. Atuh meulih aya sabun mah. Pan aing meureun teu boga duit sama. Ku masyaallah bae duit geus tegablek aing mah. Kudu teh hirup aing mending paeh bae sakalian aing. Aing lieur mangko aing kumaha ieu supaya boga kabogoh he. Aing geus aing bisa mah menikah jadi jomblo sabun bae geus teu kudu boga kabogoh. Ih, aya dia perang saya mah ngomong haram jadah kata ih. Mending bobogohan jeung sabun bae, jeung sabun ngeunaheun dia, jeung colai mah. Atuh justru eta sama sabun aing teh kabeak. Coba anu sinsui geus ipis ajo nu sabun gip aing geus beak, stok geus tegablek atuh kumaha aing dia mah ih. Gandeng lo ngomong. Geus saru aja aing goreng ge. Geus sih aing mending sambar babudak we aing. Ja nyina ulah murung bae ya. Dihabek teuing, ayo sambar babudak we aing. Kibatung ke amun ieu dia nya boga sabun dia
Babarengan bajeng aing ho. Aduh, colai berjamaah urang. Nah, eta kitu. Ya, sambar budak aya. Kemana? Tuh di budak aya di ditu doang nama. Geus burung yuk, tangkap. Sugan ayahnya neng pep aing di imah kerekangan kieu aing gori. Peng mun ka imah sih nayakan yo. Galak akana teh ya. Tapi jangan aing dibebek bae. Jadi sambal goang doang na. Sok bae asin neng. Aya ih sorangan bae. Degan kitu aing teh ngebedeg-bedug dulu. Ih, tenep dulu. Neng, Neng, kangen ya karena dia ya. Mesti lu detik 4 menit itu bisa es kepikiran mbak iyo. Tayang saja deh. Bener dia kangen ke aing. Beneran teng neng he, aing mah. Kebayang-bayang dia bak kripeting yang ngimpi kota ngabarang orang he. Kot mabar ya. Kan cilok. Prima aing buah kan kripeting. Kangen aing ka dia pokona. Neng, Ah, aing boga surprise ka jeung deui. surprise, euy. Supaya tiba-tiba jauh ya 11-12 eta mah. Boga surprise naon da jeung aing. Ya beh, pokoknya masih bakal bahagia banyak aing. Yuk. Ih, udah kamarnya. Tuh bae. Kalau ngok dia, nanya ke aing dia. Bukan yang tadi jeung dia bae, atunya lah budak ka mana? Ai budak ka mana nya he areuh. Orang nyaran he, mau dibok ba. Surang cicing di dieu. Ya, mending he sanu di cek aing. Sia. Panas oh. Atuh karuhan lempar tas deui mah. Ih, dah. Topi. Oh, lumayan ya. Pakai ah, kowe. Enakan eta. Enakan ruang Enak. apa? Oh. Pakai. Enak. Enak nung ko baju junior we. Oi, ko junior. Ayo. Aing keren gitu ya. Geus kitu mau kuda mah Atuh meureun aing dong Stephen ah. Lain Stephen Asbar. Ayo ja Stephen Balmon mah. Heh, itu budak lain. Oh, doang nama eta sebudak eta. Keun rasanya. Datang ke yuk ah. Tangan minggu. Ah, siap. Yuk, tangan. Ada remeh kejo, anchor molor ieu. Gua anchor penting nonton film Upin Ipin. Oh iya orang bae. Orang mirasa sih dia. Terus serasa di bintang 5 bener. Nun lain nak layu dari ku aing ditempat di paes ku dari ya. Dari nyina dia gular, goler, dolok picu. Tempatannya kalek hiji-hiji ku aing. Oh iya nya. Lanja. Ih, oh pagawean dari ya. Enggak ngelang geus benerna ya. Gila aing. Orang dia, kau yang molor be dia. Atuh dia nyinan HSB. Ih, orang buut be dia HSB perteng. Yang molor ya. Lalu sing dia. Ih, gila aing teh bedak eta he. Geus kolot-kolot teh geus buluan nelpon Ipin. Gila aing ting sorek. Udah ya. Oi, udang lu sing. Emang lalu sing be HSB perteng. Aing sebenarnya di bajang aing yo, molor dia. Ah, Oh, musuh dia. Ini cangkes aku. Kok dia nggak capek, panas beneran iya. Ih, masih dari pastinya. Disidul. Neng. Dulu kelutur dia.
Pemandangan indah, bagus, dong masa depan orang. Ujung ke ujung itu. Dari Sabang sampai Merauke, di timur ke barat. Hulu tuur bukdel aku mata ulah hulu tuur. Bagus iya mah kare mah teu lebarengit. Beh, udah 11-12, udah baik. Tidak makin bogoh tuh kain goreng. Kare mah angin aja sepoi beh. Kare mah indah banget pemandangan. Nuhun sayang. Unce deh. Oh, kare mah indah banget. Angin deh. Poi. Neng, bangun dia. Bubutut kapal. Wah. Neng. So sweet. Unce deh. Kenyangkengnya neng, kurang bisa kio. Aduh, apa yang ada dipikir-pikir mah? Ulumnya kasih dikit itu baturan. Di rumahnya. Hampir ada Kalau bawah ininya. Benar ya? Ih bau. Ih. Boring, hampuran neng. Candi kepang soalnya. Mendung dia nya, belum naik hujan. Neng, balik bayu. Udah mulai sini loh. Pantesan bawa ekstra tadi. Keluar jeung buku ya. Bahagia tuh tadi kata apa tadi? Bahagia banget. Mudah-mudahan ya. Namun Indah ha. indah. Capek ha. Cengin nombor rek hulu kara. Wong bodrek burung. Batagor we. Gua jahat. Lain bae ya. Batagor lain Baygon. Ai Bagor. Dak. Itu ada aing di Spanjul. Gahil doang. Kan kuaing cukur kain kumis rumput. Tangrongnya. Gail. Dia mesti bejaan kuaing ulah ngabukannya di aing. Cukur atau kuaing kumis na kuaing ku ragaji mesin. Dicarek-carekna kuaing. Gahil doang. Paling si pejakeun urang main bogoh di benean doang. Anjing begalak amat. Dia deh neng. Dia ka jelema doang kitu bege, bogoh. Pugu ge begeut bege doang cacing kepanasan. Gahil doang. Kabina-bina teuing. Ampun aing. Teng nih cacing kepanasan kayak anak tahun kayak bodo amat, cinta mah tidak bisa diukir sama fisik Mas yo, nyinan saya bobogohan jeung jelema kitu. Deuh bae kumis nage doang kumis lele. Mending orang kumis daripada itu lah jenggot rungsing bentuk awit nih kalau papas tek. Iya nyolot ka aing ka huncak pae. Anu kolot. Kene sebalik kene. Dina nya make bobogohan. Kumis nage doang kumis. Kecung. aku nang sama yang mamarannya kasih panjol. Panjol. Kibatung ke amun ieu dianya
boga sabun dia. Babarengan bae jeung aing ho. Atuh ho colai berjamaah Nah, urang. eta kitu. Siap lah itu mah. Tele kata. Kayaknya dia nanya ke ayah yang tadi jeung dia bae. Kalau dia nanya ke ayah. Ya, barigel ya. Serian. Enak serius. Aing ngising kara. Ngising he. Aing mereka lah. Tahu saya tuh. Nya, sinyo aing. Sekarang itu bisa kon tak buang. Cen. Serian ya. Nges burung ya. Dak aing nyebutin he. Aing Kabean. aja bareng. Lanjut. Bener kok. Karyawan tuh. Anu cuma di mana gitu, Bro? Ada enggak ang pasti ya. Angin sing lah yo. Action. Angin sing lah ho. Amun teh. Kan. Angin sing lah ho. Siap. Ya, angin sing lah nya. Action. Dak angin sing lah ho. Siap. Action. Udah punya angin. Action. Dak aja belumnya nyanggus aing. Kamu nih angin sing lah nya. Dalam lagi ta. Alah. Ayo kuatir banget ya malah banget. Ayo. Dia udah aing wae. Ayo kan nih. Ayo kan yuk. Kamera lain. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka para penonton setia AA Official. Atur nuhun parantos ngadukung sareng supportna. Mungkin tema anu gara-gara corona bade diganti ku tema anu lain. Welcome to come back to my channel di tim A Official. Oke, inti nama kibanya kasadayana para subscriber tim A Official mungkin video anu ayeuna cukup sampai sekian, sampai 10 episode doang. Jadi mulai diisukan arek ganti tema, ganti cerita. Jadi lain gara-gara corona deui. Inti nama hatur nuhun kasadayana nya ka tim A Official serta ka para subscriber A Official terus mendukung channel abdi, terus ngadukung terus mengasihan support oge. Jadi inti nama hatur nuhun wae nya mulai diisukan. Insyaallah bade ganti tema jeung ganti cerita, alur ceritana beda deui jeung anu ayeuna gara-gara corona. Oke? Nya sakitu wae.